pengajian dimimitian ku barang pentang ngadu hati yang ngarana siapa pantu arosok tarang ngadua ger susah ger bunga ger loba duit ger loba hutang jawab mimin jawab tong ngahulang wae balikan deui jawab sing tarik ari urang dieu ingat ka Gusti Allah keur loba duit keur loba hutang pakades ageng pangapunten rata-rata manusia di zaman ayeuna dina nalika dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah lieu teueuh ragap daya nete semplek nincak semplak kait usalah ka dieu lain init kacai kalah tiga jemur lumpat ka darat urus di soledad balik ka imah nyampak nu nararagi kakara sok inget ka Gusti urang mana garaduh ibu sametan gaduh karayang lunas henteu nya bayar cukup hayang ijah mata kiwah urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah nu kahiji urang ngajerit maratan langit mojak maratan jagat nu kahiji mudah-mudahan urang sadayana masing dihampura tina sagala dosa perdosaanana masing ditampi tina amal ibadahna kalayan kecep anu terakhir napas nu jadi pamungkas dipunut kuno rahayu dicanak kuno maha kawasa dina nalika nyawa pisah jeung raga mudah-mudahan maut urang masing husnul khotimah nyandak iman Islam anu sampurna kalayan di tempat gendina tempat nu paling dipikarido kumantena surga ngarana amin. Nah dengeunahun ceu uing mah dingeunah-ngeunah bieu teh belaan sora geus pasrah geus rak oge dingeunah-ngeunah ameh ngeunah sararea ceu jawab balikan deui kusim kuring bieu ti luhur di kitu-kitu bener ceu kusim kuring bieu ti luhur di kitu-kitu berarti ece ti handap kudu di kitu-kitu leres teu tanya ka pakades sok geus teu percaya lamun pakades ti luhur kikituan ibu kades di handap kikituan ngeunaheun moal naon sia ngeunah teh amin aing mah amin kadinya lumpatna teh balikan deui mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di patempatan masing dihampura tina sagala dosa perdosaanana ditampi amal ibadahna kalayan kecep anu terakhir napas nu jadi pamungkas dipunut ku rahayu dicanak ku maha kawasa dina nalika nyawa pisah jeung raga mudah-mudahan maut urang masing husnul khotimah nyandak iman Islam anu sampurna ditempatkeun dina tempat tu paling dipikarido kumantena surga ngaranna amin. Heras loba teuing akan sampe jikan ya Allah ya Rabbana alhamdulillah pabelit aing ningali ieu ya ya hiji aya kahayang atuh baturan-baturan ame aing teu keung ya Allah jeung nu aya teh nu kieu bosen aja aing papanggih jeung nu kieu ngal penting urang ngobrol heula we aing mah ngobrol jeung ibu-ibu bu urang ngobrol heula curhat biasana ibu-ibu mah sok jujur bosim goreng rek nanya ka urang dieu di papan teh tengah penting bari tiris kursi nyang hareupan meja anu pantes jaya naon jawab sing tarik ceu reungeukeun Pak Haji Encang geuning di ditu balikan di aja sing tarik di papan tes jaya naon aja atuh tong susu sia teh ka ustad marada sopan saeutik nenen nah make jeung seuri aja ari di dieu bahasa lemesna susu naon geuning apa atuh lemes-lemes ku bahasa ka ustad teh datang-datang teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz
aya naon duh pieutna bade eut cai kopi atawa napi bade eut nenen aing geuna eceung ngareungeunna jadi sok hayang nyanyi ya teh kasep bios nyanyi bios urang nyanyi heula we ayeuna mah nini tong merong era aing diperong tadi nini kieu nini ningali kasim kuring anu gerah dawing nampon nini mah musibah ampuran ini heureul ya campur heueuh lika urang ngalagu heula bagaimanakah aku kan betah ceramah tong surat cicing sia di sini saja aku sedang gelisah jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku secangkir susu pun tak tersedia jadi tengenah ngalaguna ke Pak Haji lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu cai susunya ampura Pak Haji heureul aing kabari ngingetan dara rasaan mah di dieu teh loba warung gitu tapi kan bae eueuh daya teh cek dokter matak saya kana kesehatan leres teu sebab ini merupakan air murah murni ya Allah ya Rabbana hampura eueuh dasim kuring malamun nyarita ka mana we cek kolot jang maneh lamun nyarita mihak kade caritakeun teh anu inget wungkul nu poho mah tong dicaritakeun gitu aja nya kamana we akang lah nyarita manu penting jadi doa duit kana naon geus ngomongkeun duit uing makan bae teh dibere duit oge ikhlas da insyaallah bakal barokahkeun bayar ogen bae teh dibayar oge nu penting balik ti dieu meunang amal mimin amal kang urang dieu mah karari itu ngerakeun ih da ieu kokon kenca can kukuru nyudan da biasana nini lamun keur ngaji leungeun kenca teh sok ngurunyut ceuk kolot lamun leungeun kenca geus ngurunyut eta teh tere obe kemana we lah ya Allah bingah amarwata suta bingah nutaya hinggana sim kuring tiasa calik di payunan para sepuh sadayana warga desa Sindang laka alhamdulillah daramang sadayana para bapak damang para ibu damang para murang kalih damang para pemuda damang para pamudi damang para wan aya sehat parawan alhamdulillah bisi garari eueuh aing nah cenah ustad mah nanya kitu pan eueuh tadi mana ayeuna teh keur geunyeleng ya Allah ya Rabbana abah teu di kampung teu di kota lain sadesa lain sanagara bahkan sajagat alam dunia keur geunyeleng kudu ngaranna tagening naon cenah sakali deui lamun cek kurang cikalong mah eueuh eta corona teh bahasa kira tak dikira-kira jadi nyata corona teh eueuh kokorobet kana calana eta nu bahaya mah akang batak bareuh leres teu make jeung aya PSBB rupa-rupa zaman singkatan ya Allah ya Rabbana leres teu eueuh
Genyelang tadi mana ece ya Allah ya Rabbana eta corona menghancurkan segala rupa leres teu nepi ka naon pangajian dibubarkeun jumaahan ge dipere gara-gara si corona leres teu nepi ka proyek aing ge ceuk loba nu gagal banyak jadwal yang dibatalkan coba di aing teh tulus nerima duit DP beralik duit euy ya Allah ya Rabbana gara-gara si terus deh ya Allah ya Rabbana euy aneh bin ajaib ngadadak jelema loba marake masker leres teu boga masker putang pamajikan ti gunting ya Allah ya Rabbana anu pikacarian ti kalucuan mah eueuh simkuring nuju liren di rest area wih di Cirebon eueuh wih ngaos di Cirebon eureun di rest area Masya Allah eueuh masih gitu digembok tapi kenapa kok ari warung dibaruka si ontohon eta aing nu dengar dia teh pake akal kan terus teu ya Allah ya Rabbana karim eta make jeung dina sajadah ya cakra ngadadak loba astronot sarolatan eta sholat make helm eta palebas sujud watir ungkuk-ungkuk ganda kahalangan ku kaca eta manusia sieun keneh ku si corona tibatan ku Gusti sebel aing mah eueuh lah ka corona teh gerak init corona ka itu heeh ngan eueuh di lemur aing mah si corona teh kakak didungakeun ku di teh eta mah aya nini dari bantuan dasar nini weuh kanyaho nini ayah naon ujang lain ieu aya bantuan di mana panitia di corona alhamdulillah Gusti mudah-mudahan eta corona masih panjang umurna goblok kan ini baru kan anak corona teh makhluk hidup anu aya panonan bener corona teh geuningan bageut cenah sok barang bere ya Allah ya Rabb teteh peringatan ti Gusti lamun kurang dilenyapan bu lamun kurang rek kita pakuran pak corona merupakan peringatan di Gusti Allah merupakan pamit di Gusti Allah sebab di alam dunia geus loba jelema nulang nonggong ka Gusti jelema nu maksiat ka Gusti poho ka Gusti sombong ka Gusti Allah leres ngakuna Islam tapi di nalika aya panggilan Allah kadang nyepelekeun bener tempo datang ujung pengajian hareha kita sholat talarang perjinahan di mana-mana pemabukan di mana-mana yang pada akhirnya Allah murka turunkan corona karek corona can adina si Toyota tete ya Allah ya teh panyempret ti Gusti geus loba jelema sombong ka Gusti ngangkatkeun barbar sakintal masih keneh ka bawah ngangkatkeun beban 50 kilo masih keneh ka panggul tapi teu saeutik pak manusia di zaman ayeuna kepira ngangkatkeun dua leungeun maca kalimah takbir Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua geus loba jelema teu marampuheun bener terus aing gogorowokan efek lapar ya datang akang aing diajak ngawangkung panya diajak dahar ya Allah jadi kieu gogorowokan yos gogorowokan yos capek moal sahanu capek kayak da capek ge di barokah ini kan dibayar wae ini tong nyerakeun atuh ieu pan di sini rang kode-kode ya aing ngarti onaman pancek Bapak Haji Roma Irama geuningan sok di sini rang eueuh Bapak Haji Roma Irama Soneta Group itu karena sang manusia sudah lupa terhadap Tuhannya leres geus loba jelema poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berpuasa benar geus loba jelema masyarakat menghalalkan segala cara demi kedudukan demi tahta dan jabatan bener teu ambil inu ambil ieu sikat ini sikat inu nu penting aing cicing di luhur leres janji palsu ka itu gede meneh jadi pamingkin
lamun aing jadi pamimpin insya Allah reknya kaca mimin lain mimin orang Sinang Laka aing mimin Amerika mun aing jadi pejabat insya Allah reknya kaca lemah malar padahal mawat nu nabeh nu ngampar anu sebeh tetap sebeh anu lapar mungkin beda gorogok lapar Jawa Barat Jawa Timur nu malarat angger mararat anu makmur mungkin makmur tapi insya Allah di urang mamual aya buyuk kita doakan para pemimpin para pejabat kita khusus nu aya di patempatan ku Allah masih didamel pamimpin anu adil pamimpin anu nyaah ka rakyatna pamimpin anu amanah pamimpin anu sieun ku Gusti Allah amin ya robbal